Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap masih di acara Ngadu Bako. Ngadu Bako teh ngariung bari kongko bareng Wahyu Rohe, Kang Abil Jatika sareng Kang Yayan Jatnika. Ah, siap. Tak aya nama. Aya nama Kang Abil aya, Ramana aya nama tah. Tadi kan Kang Abil nyebatkeun naon teh lagu Kepalangnya teh. Kumaha sih sejarahna lagu Kepalangnya teh lebih ke booming di panggung, booming di YouTube. Teh laras teh obrolan nu tadi di Kang Abil ka Kang Wahyu gitu nya. Laras teh. Tah tadi mah cenah suruh Kang Abil gitu pan. Naon teh cenah ya ieu teh aya lagu kieu tah sebenarnya mah tah kitu teh. Paji kumaha eta sejarah cek Paji abdi pada eta kepilih pilih benteng ya. Ya sing serius ya. Wow, sebenarnya. Kumaha sebenarnya tah? Jeung gayana. Kan biasa bapakna sok kitu wae. Bapana gitu. Lagu. Heeh. Nyalane itu. Ya budak ini mau ke era. Ya. Bikin lagu galau ya. Kamu sendiri gitu. Jadi Nya kan anger Abil kita catat nama. tulis. Iya, ada tulis nah. Tulis. Pokoknya kieu tah. Ya, tolong bikinin lagu galau. Sendiri. Lagu galau. Tulisan. Nah. Kamana ieu lompatna? Oh, geus kabaca. Roh laguna teh ieu. Dina pada ieu. Tah ieu. Robah setik. Jadi anu bikin laga mah nu nang-nangna eta. Oh iya. Ya, biar gitu kan teh setik euy. Ya bagus gitu. Jadi beradu-adu. Kerjasama antara orang tua dan anak. Ya, dijuruskeun sontak setik. Soalnya kan didikan kieu. Urang nyeun berpersonifikasi. Oh, eta bahasana geus lain deui. Geus di tadi ge. Aduh. Iya Kang Haji. Kang Haji hideung. Iya, bye-bye. Tah ngademel personifikasi kumaha Paji? Kan sepertina nu ayeuna ieu. Nu ayeuna itu salah sih nu Siap. ayeuna. Ayeuna mah arti teh sajalan terana. Bisa langsung kieu lagu teh. Makana di dieu ngadidik ka Abil. Personifikasi Bil. Urang nyetat karya-karya Mang Koko Kapungkur. Siap. Sebagai inspirasi. Itu kan seorang legend pisan Ya, luar biasa. Karya rumpakanna. Naon personifikasi. Contoh ya lagu kieu. Pucuk awi eulis lirung gunggupai. Jadi si pucuk awi teh ibarat gemulaina gugupai jelema. Eta teh personifikasi. Jadi benda mati dari ibarat hirup. Wah. Eta makanya lagu Kapalangnya teh Bil kumaha? Ieu hate aya di antarana anu henteu harti anu sajarana disumputkeun. Eta maksudna makana Bil mari kita belajar anu langsung lain dina harti ieu tapi nyumput heula. Naon ieu naon ieu teh hartina ieu disilipkeun heula. Di antara naon tah dina lagu eta dina lagu Kapalangnya? Tuh poho deui aya mana teh. Aya pokona nu teu jelas tapi eta teh hartina teh disebutkeun personifikasi teh ya. Kan ayeuna mah kan disilipkeun lah gitu. Disilipkeun hartina teh. Eta maksudna sok hoyong nyeuhkeun ka kangen emang hayam ka kangen. Tah, maksudna eta teh da kan loba personifikasi oge eta teh. Loba ulin bahasa. Ulin bahasa. Sok hayang nyeuhkeun ka kangen. Tah. Kan biasana lamun disiekeun syeuh keur hayam. Tapi coba Eta ulin bahasa mah kan bagi jaradi bae mah teh jadi teh loba. Ada ya para pemirsa Sunda mah pangbeungharna sadunya. Sabab di Sunda mah aya kecap anteuran. Mun dina sisiniran, sesebret, paparikan rupa-rupa kan nya. Rupa. Jadina di dieu mah urang coba disumbutkeun heula, Sieun. Malapah gedang. Jadi nyieun ka kan. Naon anu disebutkan bahasa Sunda pangbeungharna sadunya di urang kan aya kecap anteuran. Siap anteuran. Berantak
Lumpan. Oh, Gek, Gek. diu. Eta di Dut. batur mah. Ditut. oh, Iya. benten sepupu itu. Jadi dia kenal Kang. Benar Woi, Kang Ji. asa ka bawa moral. Anjir. Jadi ulang kritik bapak kan. Ulang kritik bapak cenah. Kritik bapak. Wah. Bapak teh lain naon. Nya ge sekolah tapi jiwa muda. Eta, kan orang jiwa ieu duaan bareng ieu. Hampir saumur abdi mah sareng Pak Haji ya kan mah. Da abdi ge hampir saumur atuh jeung. Jo, tidak kumis atuh ningalin. Jika hampir sasumur kan urat susah. Kemerakan atuh. Salah jeung Master Salum mah aduh. Eta. Aing hese meunang na jeung Master Salum. Jadi- nah teh gampang. Nah, tengah mah. Kasepuh. Kali ulang ngomong sepuh. Lah. Geus. Amaster sih kalawan. Kalawan tawala. Jadi urat teh pada urat mas entar itunya. Tapi kieu budak teu dijuruskeun langsung ke nyanyi henteu. Dengan proses alam lah. Alam ya, alam. Suka rumah. Bil nyanyi ya. Tanya. Ku sama bener gutak kita ke bapak. Kira Terus aki. Kita bibir gini gandeng hari bapak gutak kita. Itu aki dengan sendirinya. Kan sok ada ge gegerengan. Kumaha tuh? Kira kumaha. Cerita. Mari. Nah, abdi geus nyana abdi. Makanya gitu. Biar aya polontong nama aku mah bapak. Biar nyanyi. Kan dulu kan Harita kan Si teh sama maksudnya kan. produser. Oh, Lagu anak-anak. Biar nyanyi. Sok zaman Harita mah ya iklan bayinya. Kemai lah. Pokoknya yang satu motor eta we. Nah. Sok aja. Gapapa kan boga bapak beunghar. Boga bapak beunghar. Bener. ya kemana cenah? Biolo nama ku motor. Motor. Terus nabeuh we. Nabeuh. Jadi terus kan Jadi kasih duit. kan. Aya aplikasi Jadi kawoy. aplikasi Lagi. aplikasi Bener kamu. bener ya. Maju album kedua. Masih dina pop anak-anak. Eta si Baba Kumaha dah? Nah, ada masih bapak. eta komputer rusak. Itu duh kumaha ya. Ini komputer rusak hard disk. Itu tuh bisa dibuka. Duh kumaha. Sok aja ganti motor kayak suka lagi yang bapak Itu ya. eta mah yang motor produk eta beda-beda produk Ya. gitu tapi dah jadi we album kedua nah, Ya resep ya. soalnya jadi album kedua terus rada lila Teh mungkin solehna ya. nah jadi rada lila aktivis sekolah biasa ngku kan proses alam kan begitu dibawakan kompilasi di album itu rada susah kan? Karena cek orang mah timbul suara beger Timbul suara nya perubahan teh cek kolot mah nyomoan suara teh kadang-kadang Tapi iya tahu pas eta tong ngabeuh bisa ngerakeun ayah. Kadang-kadang nada keur kitu mah pasti make suara awewe. Tapi lamun dibawa ka dewasa lepep atau tarik teuing susah dibebenahna. Ya. Ngan ku sababapana jago harita. Bapana jago. Aya album anu rada aya kacapian. Aya kacapian susah yeuh. Bapana jadi ngelehan kan udah ada anu nyaman. Karo Abi ya. Lagu anu Kersayang Widi itu tuh memang susah. Jadi porsinya dika nada awewe nada beunang. Bapana kan bisa jago teh anu ikuti akhirnya selesai. Rada berlama-lama itu teh, berlama-lama teh nama sudah rada nyaman. Nyaman. Nya da tino Da nyaman teh kieu Pak Haji. Tina motor enak terus kagungan mobil. Tahu bageuna bapana bawa beda. Hese atuh. Nangke. Nangke dina mana umum. Kayak nabe teh kitu. Coba kan karasa boh pencipta, boh penyanyi bageula karasa barang main ka produser. Ya, jadi memang tidak mudah menjadi orang terkenal ya. Terutama rajin dan ulet. Disiplin apapun. Sakieu we, nenengnya kan. Ya.
latihan. Tah eta latihan. Proses segala. Lamun aya Iya. jadi penyanyi latihan. Latihan. Aya paterangan eueuh. Iya. Beuki mah dahar we kabeh. Yang penting mah latihan. Jadi, di iya. paterangan itu latihannya goreng. Ngegoreng. Jadi itu ya. Jadi tidak ada seorang pun yang sukses tanpa latihan, tanpa proses. Semuanya tanpa dengan proses, semuanya dengan latihan. Karena Allah karena biasa itu kerja begitu. Jadi ku latihan mah kabeh kapangi. Kelemahan-kelemahan kita ketahuan harus di mana kita. Begitu. Kambil. Ya kalau aja. Cing. Kang Yayan ya. Salah ku bapana. Kumaha ka Abil ayeuna perkembanganna luar biasa. Bangga atau kumaha? Pan kudu aya saingan. Kudu aya tadi pan cek Abil. Atawa bener tah atawa ngerasa saingan ku atuh. Atawa lain di kira-kira. Di cek anak lebih atawa ngerasa saingan. Kita ngarewos Kang Haji punten. Iya. Apa ngerasa saingan? Kabatur tidak ada kata saingan. Komo ka anak. Justru anu inti nu kaluar tina hate anu pangjurna bagja. Boga anak dipikawano ku masyarakat. Wah. Luar biasa. Makanya balik deui proses alam. Suatu saat Bapak akan mundur. Karena apa? Ya apa? Porsi sudah beda. Ya. Makanya keur budak semangat terus. Susah untuk meraih kesuksesan Siap ya? Siap. Susah untuk meraih kesuksesan itu susah ya. Nah, iya Bapak. Jalan. Untuk anak wae. Untuk anak wae. Kasaha wae kudu semangat. Tah gitu. Bisa lah merenang di rental Bapak kieu mah ya. Tapi benar ya Pak. Jadi ngawariskeun teh teu cukup ku lain ukur harta, tapi ngawariskeun ilmu jeung nya istilahna mah. Beda lamun disurung-surung kesemangatan bakal lain. Tapi lamun mengalir gitu. Mengalir keinginan dari diri sendiri bakal beda. Tah, itu. Berjuangnya yakin pasti. Yakin dah yang motor teh. Tapi lamun kitu-kitu mah bakal lain. Kapaksa. Sambil lalu kayak gitu. Enak banget. Tapi kan harus belajar terus. Ya. Harus belajar terus ya. Jadi ya saya juga termasuk CS-nya Kang Haji Anjatika, termasuk keluarga besar di seniman gitu, budayawan dan lain-lain. Ya pepejah komo kabil gitu nya budak ngora, talentana luar biasa ya. Dibarengan dengan kuliah akademis di bidang seni itu luar biasa. Jadi ilmuna, SDM-nya, bekalna, ya dasarnya kuat pisan. Jadi Abil sing kuat mental, sukses terus Bil. Ya, sukses amin. terus ke Ya mudah-mudahan channel Ngabaku ieu sing kumpul para seniman di dieu. Amin. Nah, gitu tahu luar biasa ya Jadi tanya. tetep pangajak makan lebih gena. Tah, Mun ngumpul para seniman leuwih edun. lebih edo. Ambil. Kita membuka. Tah gitu. Lagu nu enggal Kang ambil naon? Aya. Tah lagu nu enggal teh. Naon tah? Anu Single wengi. apa album tah? Single. Single. Anu wengi dibukaan di studio. Tapi kacan aya rumpakaan namanya musiknya. Oh, Masih terus berjalan. Ku kajagoan si Ayah. Cuma ada Gitu ya. Ayah kahayang. Ay, ganti mobil lagi Jadi- ya. Ulah sombong tuh enggak deh. Dan memang perlu diulik kesombongan. Luar biasa. Jadi, Ya, kumaha Bil. Malam teh musik. Cerita teh. Ditulis lah. Ditulis. Langsung jadi. Langsung jadi? Langsung masuk vokal. Langsung masuk. Jagona abdi teu kudu ngapakeun langsung we ka ruang Tapi vokal. tong merasa jago. Jangan. Ayah yang Kumaha? Kela. Bapana ieu. Kela. kajian pas saya IQ. Iya. Ya memang perlu contoh biar Ki. Iya. Kiki Uko kalau bikin waktu zaman di juga lah. Cuma bawa kertas, gitar, kotret sejajar dua jajar. Kumaha teh? Nggak terus kan udinya. Gutrut aja. Ini kan musiknya. Oke. Langsung nyanyi. Makanya Abil juga harus seperti itu. Ya patur nanti aja jadi bisa langsung gitu. Jadi kayak kemarin, kayak ayah musik. Kela ya. Kemarin Kela. Kemarin ayah musik. Ini cocok biar. Ya lumpakannya. Cet. Setelahnya begini. Canggih nih, setelahnya 4-3 kali, 3-4-5 kali muter.
Tah, tapi kok Abil gede kieu ban aya teh. Kalau Pas ya. saya ambil kan. Begitu dibaca. Nah, kira ya lah, ya. Baca. Iya asli. Begitu dibaca Sali. Kan tulisan kacang beda. Sali ya. Sudah dokter. Dia. Ini. Ya masuk. Si Daeng enggak kan. Kan gaya lagam robah. Nah, Aya perkembangan. Aya borek nyomongkeun sorang. Ya bisi katembak. Pemberian uing itu wani nyawa di dia mah rumput. ayo cek ambil kumaha. Laras tuh tadi Laras Bapak. wangi pisan. Eta lakonna Sampai jam 2 nyebil aya mah. sampai jam 2. Kan aya mah langsung tewas. Ya kan perlu aya waktu. Tertidur. Aya kan aya perlu waktu cipok cino. Berat. Aduh. Ya, jadi kumaha terasin tuh tadi, terasin. Enjing dibuka. Hmm. Wah ya. Katampi sakit. Iya. Saurah Abil. Sip. Nah, Cek si ayah teh. Saya teh. Aduh, berat. Judulnya non? Judulnya Serat Keur Anjeun. Anjir. Eta galau di mana? Galau di mana? karena dia judul masih dalam bayangan. Oh iya. Jadi Serat Keur Anjeun, tapi kan Sementara udah teh heula. kayak urang tong deui. Itu maksudnya tahu bisa diganti judulnya. Kan keur Sementara ieu. sementara ulah teu nyelengkeun teh Serat Keur Anjeun. Aku halus pisan eta ge, bener-bener eta. Lantaran kieu ayeuna mah betul. Betul Kang Yan. Jadi pan ayeuna mah zamanna WA, IG gitunya, Facebook. Gitu surat teh baheula mah nu bobogohan teh ku surat atuh. Surat. Oh, datang surat ka imah teh atuh ti pos. Anjir, ti si Lilis beda. Baheula mah karek titik koma tulisan buruk jangan dihina. Anu pinte apa? Tah. Berarti Naon make jeung aya Pengalaman ya. naon melayang naon surat anu karena itu Dengan melayangnya sepucuk. anu karena jadi kieu tah kealaman ku Kang Wahyu ku Kang Haji Yayan kealaman eta nu kitu tameureun Abil mah aden bocor barudak orang milenial teu ana betul kealaman da atuh bungahna nerima surat ti pos. apa itu unik pancuran teh nyusuh. Bener Kang. Ngalicin ge bari kieu pan aren. Baheula ayeuna mah geus gareunah barudak lama tuh. Cing tah Abil. Saeutik lah bocoran kanggo ka para YouTuber Wahyu Ray channelnya sanggil mana Abil Kers ya, Bill Kers ya. Biar bocorkeun. Nah, bocorkeun bieu. Sak look dua look mah gitu. Serat Keur Anjeun. Keras. Nuka unggal poe harita. Tah ka ditu mah ge we lah. Aduh, Tingali mah aing mah teu dijeunjeun tingali ada itu lagi. muringkak tah. Bieu, muringkak tah sing sumpah aing. Aduh. Tingali bisa main bohong. supaya kabungkeun eta artina coba sopada. Serat Keur Anjeun. Nuka unggal poe harita. Terus? Antawis kecap ka kecap. Nu sakitu geuning endahna. Aduh. Wah, komen sama tingali tuh. Nya sih ieu mah anjeun muring teh nu karek cucukan kitu. Aduh, tadi itu mah lope we eceng. Ka itu nama. Eceng we tentang eceng kene. Aduh, Bel. Abdi mah ya melada kieu meureun nen. Kieu tingali aing. Da uring ge sarua jadi dina bidang masing-masing lah nya. Meureun kacipta bagja jeung bungahna amarwa tasuta. Kang Yayan ngagaduhan Abil generasi penerus anu luar biasa talentana. Waduh. Dewe kamu ring atuh bieu nyontohan oge. Jadi bener bahwa Abil teh lain gara-gara karena jatnya kana, tapi emang Potensinya bukan luar karena biasa. JTK harus membawakan diri. Inilah Abil. Ya, betul Eta Kang. maksud abdi emang potensi Abil. Tapi kan orang tua tidak jarang tidak konsekuen seperti itu. Iya. Makanya tadi Murahnya aing tak aya nu kitu ge makanya loba. tadi teh setelan we. Iya. Nah itu. Pembawaan deh. Abil mah Abil. Walaupun di
jadi secara nyata memang terimbas fenomena ya. Tapi kan beda Yayan walaupun dengan postur seperti gestur pakaiannya hampir mirip karena apa terngiang-ngiang memang tapi zaman harita Yayan Jatnika almarhum ka dia urang nyin ka dia tapi tidak berusaha untuk menjauh dari itu ya makanya ponisna naon ponisna dari tadi masyarakat padahal alona almarhum Kang Darso ya luar biasa tepuk tangan atau Kang Hediayan Kang Abil gitu ya. Jadi obrolan dia bakal terus ya, obrolan ini bakal terus berlanjut karena ini talent yang sangat luar biasa, tokoh yang didatangkan malam ini sangat luar biasa, sangat menggigit kita semua, mengingatkan kita semua, mengedukasi kita semua ya bagaimana cara mencipta lagu, bagaimana di panggung, bagaimana semuanya lah ya, sikap, kemampuannya, kemauannya untuk terus berkarya dan terus berkarya. Tetap di Wahyu Roya Channel di acara Ngadu